Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa betepakan mudai tiasa sasarangan di soksana semung di Jomantara ngalangkungan channel Carsun pake kok anu alhamdulillah tidak dinten ayeuna urang keras ketihan candong anu katunda tidak dinten kamari jejerna Jakatawang karya Carsun pake kok alhamdulillah dina dinten ayeuna teh bagian anu ke-20 nanya. Mudah-mudahan koyana ieu acara dongeng teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggeberamana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae aya di suklakna di siklukna di sami-sami mika cinta tur mika resep seni budaya Sunda etang-etang ngamulai seni urang seni tradisional Sundanya. Daripada ngaturkeun nuhun pisan kasadayana tos pasihan dukunganana. Atuh kanu teu acan ngadukung mangadukung ku jalan klik tombol like, subscribe, share, komentar sinaran tong hilap lonceng notifikasi nanya supados dongeng anu paling engalna tiasa terang atuh kok kituna pribados oge haturkeun nuhun kasadayana anu sok biasa mararanco ieu di atawisna aya urang Subang aya urang Sumedang aya urang Cikancung Cicalengka urang Jalan Sriwijaya Kota Bandung aya urang Babakan Priangan wilujeng ngaukeun sadayana oge aya nu ti Palikulona ti Cimahi ti Cililina ti Gunung ti Cipongkorna ti Soreang wilujeng ngaukeun oge sadayana nya ka Palikulona aya anu ti Banten Pandeglang Banten aya anu di Jakarta Utara di Palibogorna di Cikeasna di Gunung Putri, Cikande Banten, Cileungsi, wilujeng ngaukeun sadayana. Aya urang Cianjur, aya urang Sukabumi, aya urang Karawang, aya urang naon namina teh Purwakarta, wilujeng ngaukeun oge sadayana. Kum urang Purwakarta. Atuh aya oge anu ti Tasikmalaya, anu ti Ciamisna, hilap kanggo ka Tasik Selatan, kanggo ka urang Tasik Selatan di atawisna aya urang Karangnunggal, urang Cipatuja, urang Sinangkarta, urang Gunung Sabelah wilujeng ngaukeun sadayana. Aya anu ti Cikatomasna, ti Salopana, ti Cikalongna, Kalapagena, Pangandaran wilujeng ngaukeun sadayana. Nuhun dukunganna nya. Mitra-mitra sapadatu nyangkolong tingana waktos mangkat urang dilajeng kedua dongeng Sunda teh wilujeng ngadangu rungtah. Ripa, kunaon tidak tadi tika tinggalina teh suraseri naon? Cek indungna harita beri neuteup ka Ipa. Harita neng Saripah teh katinggalina bangun bungahna keranan bari suraseri teuing. Suraseri kunaon? Teu Umi. Cek neng Ipa harita bangun anu reuasna keranan ditanya kuno jadi indung. Sok ieu. Eta teh geura haneutkeun tah. Ame bisi Hasim di ongkoh. Terus tuh ituna tuh pang nyiksikeun heula bawang jeung cabeana sakalian. Nuhun Umi. Cek neng Ipa harita karena naon anu ditunjukkeun ku indungna harita. Terus masak atanapi nyiksikan bawang jeung cabeana sakalian. Neng Ipa jeung nu jadi indungna harita khususna keranan di dapur. Rek nyadiakeun tamuna nyatana Jakatawang anu geus nyalametkeun kasebutna lembur. Harita pok indungna ngomong ka Ipa. Pak, kumaha Umi? Teu nyangkanya eta sangarana teh Jakatawang. Nya Jakatawang teh kasep teh deui meuni gagah pisan nya. Boga pangarti anu sakitu luhungna kitu. Meuni mentak pikaresepeun pokona mah. Cek indungna harita. Atuh puguh we Ipa teh asa dihatean. Barang indungna ngomong kitu. Mohon puguh Umi. Ayung-yungnya. Indungna teh nebalan. Manehna ge surti hatena. Kumaha perasaan anak? Geus beres
masak di dapur hanet-hanetkeun jeung segala rupa kabeh dibawaan ka hareup pok harita neng Ipah mani maleh-mehna keranang nyodor-nyodorkeun sangu jeung deungeunna. Kang, mangga tuh urang tuang heula sadayana. Ceuk Ipah harita bari ngasorkeun deungeun sangu jeung sanguna ka Jakatawang. Mohon atuh nuhun pisan. Ceuk Jakatawang anu tetep imut ka Ipah. Tupuguh we Ipah teh dibere imut ku Jakatawang anu kitu mah. Jika ditonyok pelebah dadana, kita manehna langsung diuk. Bari ngareng hapanya. Teuing naon sabab sakabeh nu aya di dinya. Aya nu daekeun dahar, aya nu henteu, anu henteu nya manehna balik di heula. Sabab di luar memang geus aman. Nu daekeun dahar sababaraha urang aya kana 4 5 harita. Warga urang dinya anu milu ngaramekeun dahar jeung Jakatawang. Di Jakatawang dina daharna katingali sekut. Lantaran bener manehna ngarasa capek jeung lapar we meureunna. Sanggeus tadi beak tarung jeung para anggota karaman lumayan nguras tenaga. Pok harita juragan atar pitua kampung ngomong ka Jakatawang. Jang Jaka sok cing kekengingan geura tuangna. Atur nuhun pisan Pak. Aduh, alhamdulillah ya tos wareg pisan teh dijamu mani sakitu saena kieu. Ceuk Jakatawang harita anu memang kakara beres dahar. Sok atuh ditambih deui. Mohon Kang, ditambih deui atuh nasina. Ye da seueur keneh sanguma. Ceuk Neng Saripah harita beri neuteuf ka Jakatawang antep nakerana. Aduh, nuhun pisan ye Ipah. Akang tos wareg pisan ye bilih ka berkaan deui. Ceuk Jakatawang harita bari tetep imut. Sebelah harita neng Ipah nyeblak. Sabab Jakatawang tiap ngobrol teh pasti dibarengan wae ku imut. Sanggeus kitu sakabehanana beres daharna. Neng Ipah teh jeung nu jadi indungna meresan urut dahar. Terus seterusna ngararimpak ngarobrol ngaler ngidul ngomongkeun pangalaman masing-masing. Pok anu saurang harita warga ngomong. Tadi mah aduh aing kok resep teh. Resep kumaha kitu? Tadi makan moro manuk ngahaja gitu ngaleugetan manuk di sawah. Meunangna ge sababaraha hiji. Terus eta manuk teh manuk piit lain. Manuk piit meunang sabaraha hiji tah. Ya jika nama aya kana 13 mah. Dikumahakeun ku maneh eta. Nya tadi kenaon ge beurang geus dibeuleum ku urang sawareh mah. Eta jalema bari pepeta nakerana. Ari urang pada tadi teh benerkeun sawah ngan saban poe aya nu ngabedahkeun we eta sawah. Geus puguh urang teh pare kakara melenguh putuh cai. Ngaja ku urang teh di Bandung. Da ngadon dibedahkeun deui. Memangna saha kitu eta nu bedahkeun? Teuing teu sek nyaho mah beureuh anu ngabedahkeunana geus ku aing di kumaha sugan. Ceuk eta jalma bangun amek nakeranan ka jalma anu ngabedahkeunana. Tua kampung jeung Jakatawang mah di Banjeng hel geus seuring ngadengekeun anak buahna warga urang dinya anu memang keur ngarobrol. Sanggeus rada peuting warga pamitan ka Jakatawang jeung katua kampung rek marulang. Nu tinggalnya sateh Jakatawang jeung keluargana tua kampung. Ari Jang Jaka teh tos kadu istri atanapi teu acan ieu teh. Jakatawang imut. Pujang-pujang kadu istri Pak. Abdi puguh nuju ngalalaman we, ngalalana we ieu teh da cara nyebut dugi ka dinya. Katingali harita paroman Neng Saripah bunga. Sabab ngadenge Jakatawang can boga pamajikan. Janten Akang masih lalagasan gitu. Ya gitu we Akang mah. Cek Jakatawang Neng Saripah harita imut nu ngandung harti
yen manehna ngandung harapan kaca katawa. Pamit tiasa mah atuh Jang, Aden. Kenging di dieu we heula atuh kenging sababaraha mingon mah. Da moal disasat ieu di Bapak ge. Hoyong ngomong gitu Pak, tapi dalah di kumaha geuningan abdi teh. Ayeuna nuju ngalaksanakeun tugas nyata milari keluarga abdi. Mudah-mudahan we atuh keluarga abdi teh ai enggal-enggal mah abdi milari nasugan enggal-enggal deui tiasa kepenakna gitu. Duh, Bapak teh terus terang we masih kene rada deg-degan rada keung keneh ieu teh. Margi aya sababaraha hiji deui anggota karaman ieu teh. Adu sok biasa ka dieu. Sahanunya esok isuk jaganing keto berenang ka dieu deui. Ya panginten abdi bade di dieu heula we panginten aya kana 2 dinten 3 dinten Bapak ngiring heula. Ih nyamang pada saumur-umur ge saur Bapak oge tina naon ieu. Oh atuh Kang teu kenging waka angkat. Kumaha pilih pami aya karaman ka dieu deui panginten duh. Muni riwangna keranan makaning eta karaman teh kacida pisan ke garalakna. Ceuk Neng Saripah milu ngomong. Mohon atunya mani rurusuhan teuing Aden. Ceuk indungna oge sarua di emplokan kana omongan anakna jeung nu jadi salaki. Ya, kumaha kewe abdi tingali heula. Ceuk cakatawang harita. Ayeuna kacaturkeun ieu mah na Rukmini. Rukmini anu ningali cakatawang harita dibawa ku tua kampung. Atena hanyeuluna keranan. Sabab manehna geus boga kayakinan cakatawang bakal cicing di imahna ai kari-kari dibawa ku tua kampung sedengkeun di tua kampung teh aya awewe anu ngaranna nyaeta Ipah. Ari Ipah teh umurna teh jauh jeung manehanana kira-kira umur 18 tahun keur meujeunna rumaja. Atuh bogo we hate leutikna manehna kesel jeung jengkel ka tua kampung anu memang bawa cakatawang sare di imah. Menitung teuingan tua kampung. Kayang teh keun we di dieu beureunan kijung dibawa deh ka imahna. Sok di dieu oge padahal mama di kumaha-kumaha. Meni Ceuk Neng Rukmini harita bari bagedeud baeud. Harita kalakuan Neng Rukmini anu ngadekul. Tingali kudu jadi indungna. Indungna terus nyampeurkeun. Nah, Rukmini make jeung ngadedek ku sorangan kieu. Ya ka jero ieu. Teu Umi. Ya keur niis heula. Jeung Neng Rukmini harita ngangles. Ari indungna kek diuk digigireun Rukmini. Dina golodog. Emang kenapa naon sih? Kayak kieu bada malayan nu katempo atuh. Jeung katingal di sigarek hujan deui. Hayo ka jero ah. Mani pisan kasakeung. Harita bapakna ada memang kakara dicai ningali pamajikanana jeung Rukmini araya di luar. Pok ngomong. Keur naon kitu ibuna make jeung aya di luar amu. Iya si Rukmini ieu make jeung tara make jeung ngadaweung di luar deui. Nya ya naon Rukmini? Keur melongkeun naon pan poek eta teh. Jero atuh. Si kumaon am deui. Teu pantes bari nage awewe bari diuk dina golodog kawas kitu. Buru ka jero. Ceuk bapana harita. Aduh teu bisa majar kumaha harita. Rukmini cengkat. Ya gitu di indungna harita arasup ka jero imah. Biasanya di jero imah harita panto dikunci. Rukmini kebat asup ka kamar. Sedengkeun indungna jeung bapana harita silireret. Ningali kalakuan Rukmini anu aneh kawas kitu. Pok bapana harita ngarewas kana jadi indung. Kunaon cenah si Rukmini teh?
teuing puguh. Kita tadi teh katingalina tengah hulang we bari buat baheud kawas naon wae. Moal gitu pada denja ka dibawa ku tua kampung. Bapana harita teu ngomong. Pikiran nama bener ngabenerkeun karena anu diomongkeun ku jadi indungna. Ngan pedah teu loba omong. Nya geus we lah. Kumaha deui atuh? Cek bapana harita. Yang geus we da. Geus eueuh bari na kita jakana oge. Nya cenah batur mah tadi cenah. Naon ngaranna teh? Rek ieu cenah rek. Isukan rek kerja bakti cenah lain. Nya cenah benerkeun naon posron atawa naon tadi teh ceuk RT teh. Bapak rek ini isukan. Ya rek atuh daerah lamun teu init mah. Oh gitu. Nya atuh tunu hapi mah rek sare heula ieu teh heula ah. Cek pamajikanana harita bari euy. Nu saterusna ngagoloyor init ka kamarna ninggalkeun salakina anu keur meneko sila harita bari ududun kawung. Waktu teu karasa peuting kaganti ku peurang. Waktu isuk-isuk panon poe harita mencorong ti beulah wetan. Nyaangan sabudeureun alam manuk recet ting aracle tina dangdaunan tina dahan-dahan ting karucipak harita teh manuk teh mararani dina cai ibun anu ngagarenang dina dangdaunan. Isuk-isuk dina waktu eta harita di imahna tua kampung katingali loba jalma anu daratang ka dinya. Ibu-ibu para gadis oge harita nyalalampeurkeun ka warung ka imah eta kahijina mah cenah hayang apa saha anu geus ngelehkeun karaman peuting. Pok ibu-ibu salah saurang harita ngomong ka babaturan. Ini saha cenah urang anu ngelehkeun peuting teh hayang apal. Memang geus ek naon kitu mak jeung hayang apal sagala. Nya atuh meuni cenah hayang apal mah beureunan cenah ceuk salaki kuring mah cenah. Jamana teh gagah teh cenah. Sajabana teh gagah teh kasep pisan cenah. Baik anu kasep teh maneh mah maning kacida pisan. Cek nini harita bari pelong kasih ece-ece anu memang ngomongkeun nu peuting ngelehkeun karama. Pok harita salah saurang awewe anu ngora keneh utangtuna beureun eta macan kawin atau bisa disebutkeun masih keneh remaja, masih keneh gadis gitulah. Memangna urang mana gitu bibi nya eta panan bibi kitu apa urang mana matak bibi ka dieu teh yang apa ciga kumaha tantunganana eta si neng rek naon ka dieu deui sami atuh abi hoyong terang pas kumaha sih anu ngelehkeun karaman teh cenah ceuk si bapa mah peuting ngobrol jeung si emak mani kacida pisan kasepna cenah. Kanu kasep jadi manikot mga buru. Kung silila harita keluar tua kampung. Mani geuningan loba ibu-ibu ieu teh aya naon ieu? Eta jeung bari barang bawa naon eta teh? Ieu tua kampung. Tur lumayan ieu pangawartoskeun we ka si Aden anu wengi ngelehkeun karaman teh ya ieu aya kayak mutan sekedik tuh ya. Tuh lumayan we. Cek ibu-ibu harita ting araso. Mere dahareun jeung sagala rupana ka tua kampung. Kita ditepikeun ka denjaka cenah gitu. Kungsi eureut sababaraha waktu keluar deui harita. Neng Ipah jeung indungna keluar. Pok atuh harita indungna Neng Ipah ngomong. Aduh,
Iya meni tara-tara ti sasari, meni ngariung kieu. Naon ieu teh? Tak geuningan ibuna. Iya puguh. Eh, ah, iya ngabiat iya kanggo kaden jaka. Hatur lumayan gitu wartoskeun ti Ceuti gitu. Rana euceul mah. Nya mohon atuh kunaon pamerana gitu. Manawian we. Ih, si bibi meni acida pisan. Isinkeun. Cek nu parawan harita beri cicik harita teh parawan oge sabara urang jeung baturna harita. Beri ningalikeun ka si bibi anu ngomongna sakaing. Mohon atuh ke diwartoskeun ka Kang Jaka. Cek Neng Ipah harita. Miluan ngomong anu jadi indungna. Mohon wartoskeun we kitu Neng. Jeung bibi we kitunya. Cek si bibi harita. Nu mana atuh jalmina cing kaluar atuh kitu sakadap we kitu bibi hoyong ningali. Aya dilebet jalmina mah. Cek Neng Ipah di bari rada teu panuju. Jakatawang ditinggali ku sararea teh. Yang ningali gitu keluar we sakadap mah gitu. Bibi bade ngaturkeun nuhun gitu. Ipah bisa kumaha. Permintaan masyarakat hayang ningali ibu-ibu hayang ningali kawas kumaha jalma nu geus nyelehkeun para karama. Ipah harita asup ka jero imah bari rada baga baeut lantaran teu panuju kana pamenta ibu-ibu. Sages aya deukeuteun Jakatawang anu keur ngobrol jeung bapana harita. Pok Ipah ngomong. Punten Kang Jaka. Mun aya naon kitu Pak? Itu di luar yo aya nu hoyong papenak. Sareng Akang saurna mah. Saha teh ya kitunya Akang mah. Peraosan asa teu gaduh kenalan di dieu kitu. Sanes kenalan Kang. Tapi ibu-ibu warga-warga urang dieu. Nu hoyong ningali Akang saurna mah kitu. Oh, nyajuk atuh ame beuki akrab atuh Jang. Cuk. Kenalan beureun ibu-ibu penasaran sugan hoyong rangeun saha meureun anu ngelehkeun kitu meureun lain Pak. Mohon kitu puguh Pak. Cuk, Neng Ipah harita. Sageus kitu Neng Ipah cengkat deui dituturkeun ku Jakatawang anu nuturkeun ditutukangeun Ipah. Sageus harita di luar Jakatawang jeung Ipah harita nangtung. Atuh puguh we barang ningali Jakatawang nangtung disatukangeun Ipah. Sakabehna panon manipun celiko anu parawan-parawan mah. Eta teh kitu. Eta kitu lain anu sebutkeun anu ngelehkeun peuting teh. Nya eta da usaha deui pan eta meureun jelemana. Kakara ningalina oge ih. Ampun meni ganteng kitu ih. Nih kasepnya. Cek parawan ting harewos harita kadenge ku Ipah. Punten ibu-ibu. Aduh. Aya naon ieu teh? Teh naon kasep. Aduh, buku ibu teh hoyong ngaturkeun nuhun pisan we. Wengi terus ngelehkeun para karaman. Mudah-mudahan we karaman teh tiasa teu ka dieu deui gitu. Salam we teh ibu ye. Cek ibu-ibu harita nu geus umurna setengah tubuh. Make jeung centilu ngaklingek bari ngomong sagala rupa. Atuh puguh we Neng Ipah rada keuheulin oge. Mohon atuh ke di dieu da bade sabaraha dinten deui panginten di dieu oge. Cek Neng Ipah harita pangemalankeun. Mohon atuh hatur nuhun pisan. Mangga atuh di dieu caralik atuh dilebet atuh. Wios di dieu we bari bibi teh nyangakeun ieu ye hatur lumayan. Cek ibu-ibu harita bari nyodorkeun dahareun masih rupa-rupa. Aya anu dina piring, aya anu dina rupa-rupa we gitu. Disodorkeun supaya hayang kadahar ku Jakatawang. Aduh, ieu teh naon? Wae atuh meni ngarepot pisan. Henteu kasep teu ngarepotkeun. Ieu mah Kang lumayan atuh ieu ti abdi. Cek hiji awewe anu rada manis katingali nyodorkeun dahareun anu diwadahan kana baki. Atur lumayan atur nuhun pisan atuh ieu.
Mani radisin kieu ieu. Dikira isin-isin kasep di dieu mah. Duh teuing. Atur nuhun we nganuhunkeun pisan ieu. Ceuk mah wengi tos ngelehkeun para karamannya. Mohon bi sami-sami. Ibu-ibu punten atuh ieu atos beres mah ieu Kang Jaka pada istirahat heula panginten. Capek sawengi ieu teh. Piraku nen. Capek. Ih, mohon. Jaka mah atuh. Dia pada istirahat mah. Cek neng Ipah harita. Anu ngerasa pangjengkelkeun lantaran ibu-ibu beuki nambah wae ngagoronyok di dinya. Atuh Jaka Tawang harita sanggeus dititah init ka jero mah ku Ipah. Pok Jaka Tawang tuh ngomong. Mohon Bu, punten itu sadayana ieu sanes abdi alim mayunan margi abdi teh ieu ka suata capek ongkoh gitunya. Abdi bade istirahat heula ieu dina anjing-anjing ayeuna teh gitu. Meni kaduhung pisan atunya. Aduh. Mohon atuh salam we ti bibinya sadayana ieu. Mohon Bu, atur nuhun pisan. Ceuk harita Jaka Tawang bari ngacungkeun leungeun. Sanggeus kitu Jaka Tawang irit ka jero. Atuh tekung silila harita ibu-ibu oge bubar ninggalkeun eta pitempatan bari tingku ciwas harita ngomongkeun ka Neng Ipah anu memang nitah Jaka Tawang. Sanggeus kitu Jaka Tawang sila deui digigeureun dua kampung. Ari Neng Ipah harita emok digigeureun bapakna jeung anu jadi indungna. Aya naon cenah bieu teh Ipah? Ibu-ibu di dieu mah. Memang kitu ya Kang puntennya. Ih, sawios. Akang mah malah seneng we seueur anu resep gitu. Enten akang ge janten betah. Tapi resepna kan sanes ieu panginten Kang. Resep hungkul. Mohon atur nuhun pisan we akang ge dipikir resep mah gitu. Ceuk Jaka Tawang bari imut. Tuh lu we harita. Neng Ipah tungkul bangun anu teu panuju kana omongan Jaka Tawang anu kawas kitu. Jaka Tawang tidinya geus aya kana 2 poe. Karaman can masih kene datang. Jaka Tawang anu keur diuk di luar harita dina tepas bari ningalikeun anu lalar liwat. Saban anu ngareret ka Jaka Tawang manggut sabab geus arapaleun yen Jaka Tawang teh tamuna tua kampung anu geus ngelehkeun para karaman teh. Anu tangtuna urang kampung eta sakabehna ngahargaan ka Jaka Tawang, nu wani kumaha-kumaha. Kaasup kabogohna Rukmini anu tadina tarung jeung Jaka Tawang. Ayeuna mah kabogohna Rukmini anu ngaran Dadang oge harita. Nu ngaran Yadi maksudna nu ngaran Yadi. Teu wani kumaha-kumaha ka Jaka Tawang. Sabab geus apal kakuatanna Jaka Tawang kuas kumaha. Harita Jaka Tawang ngutarakeun eusi hatena manehna rek init dina poe isuk. Sabab karaman memang can aya wae ka dieu. Punten Pak, sadayana we. Rupina mah abdi dina dinten enjing teh wayahna abdi bade angkat deui margi kaayaan panginten tos aman. Karaman teh aya diantosan ku abdi tos aya kana 3 dinten ieu teh can muncul keneh. Abdi kana di dieu mah ngantosan deui duh rada kumaha atunya. Jantan dan Jaka teh dina dinten enjing teh panginten bade angkat deui pangintennya. Rupina mah kitu. Kumaha atuh Kang kami ke karaman ka dieu deui. Duh teuing teu kabayang. Ceuk Neng Saripah harita. Neng Saripah bangun teu panuju Jaka Tawang rek ini dina poe isuk. Sabab pikirna Jaka Tawang pasti moal papangiti jeung manehna. Mudah-mudahan we anggota karaman teh moal daekeun ka dieu deui. Terutama nu kamari mah geus yakin pasti moal ka dieu deui. Anu kamari sareng anu ngaganggu ka Neng Rukmini. Padahal mah Kang di dieu heula we atuh. Ulah ka angkat Kang. Jeung Neng Rukmini harita ceuk Neng Saripah harita. Nahan Jaka Tawang supaya dina poe isuk ulah wae. Kumaha atunya akang teh sanes teu hoyong lami-lami di dieu tapi dalah di kumaha. Pan akang ge gaduh tugas nyalira-nyalira ieu teh. Tugas anu memang
istilah nama kanggo maluruh keluarga akang. Jap atuh harita Neng Rukmini jempe. Manehna tungkul bari ngahulang. Ari akang. Iraha bade amang di kepali dia atuh Kang. Cek Neng Rukmini harita. Awani karep nanyakeun ka Jakatawa. Akang teh acan biasa ngawalar pelebah dinya nama. Mari akang teh nuju ngalalana duka iraha. Biasa uih di kapalih dieu. Akang teh janji. Cek Jakatawa. Rukmini harita ngelup deui tungkul. Aneh tina panonna aya cai anu ngeclak. Ya tara Cipanon. Rasa sedih rek ditinggalkeun ku Jakatawang. Anu sok sabiasana manehna ngobrol jeung Jakatawang. Sanajan Jakatawang di dinya nagus kur aya 3 poena. Tapi karasa kumanehanana Jakatawang teh anu memang geus karasa akrabna jeung manehanana